Bismillah abdi ngawitan macakeun ieu nadoman. Mugi janten kasaean ulah janten kaawanan. Maksudna ieu nadoman ngemutan kanu lalieun. Hapunten kanu canteran abdi seja ngawartosan. Eling-eling para istri masing nyaah kana diri. Tutup orat masing bunyi eta teh parentah Gusti. Katerangan tina Quran nutup orat kawajiban. Pikeun istri anu Islam pameget ge teu kasingsa. Oratna ka para istri sadaya badan tutupan. Dampal panangan rejeng rarai eta mah wios katinggal. Upami nganggo raksukan kaena sing serba lebar. Teu kenging ngapaskeun badan eta parentah Pangeran. Ayeuna tos akhir zaman seueur istri kaleuwihan. Nutup badan suka kahayang nganggo acuk dapon nyangsang. Istri di zaman kiwari niru-niru ka lalaki nganggo acuk mani nyeksi narik birahi lalaki. Teu saalit para santri kabawa masa kiwari. Kana aturan parantos lali nutup orat henteu buni. Taya hukum nu miwara nutup orat sakahayang. Nganggo calana pas-pasan orat kapendekan. Lamun parang nganggo tudungan ukur jadi hiasan. Lamun parang nganggo tudung peda rek pangaosan. Sing hawatos kana badan, sing emut kana ancaman. Jahanam teh tos ngantosan mun urang tos dimaotan.